Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Punten ngawaga waktasna sakedap abdi sadaya ti murid SMA 5 di Pasihan Pancen Bahasa Sunda di piwarang ngawawancara. Sumangga. Ta abdi sareng lerencangan bade ngajadikeun AA pikeun narasumberna. Sumangga sawios. Abdi bade ngawitan wawancara ka teh punten teh saha namina. Oh mangga abdi sareng Gun Gunawan. Kumaha awalna ngawitan muka usaha ieu? Mungkin ai abdi mah da padamel ti dieuna janten nya terang awal mulana kumaha mung pangitan kana pastilah ekonomi mah kedah gitu kanggo cari nafkah mah. Mungkin eta awalna mah. Pikeun muka usaha ieu kinten-kintenna sabaraha? Kami kinten-kinten mah ayalah kanggo aing ngadamel warung kieu mah aya gitu kana 7 mah sareng ieu sareng bumi ieu na gitu. Kanggo nya tempat, bahan-bahan, alat-alat oge ayalah seperti itu. Kunaon muka usaha baso ketimbang nu lain? Kieu ari baso kan teu aya istilahna naon teu aya bosenna lah dari generasi ti nu alit sampai nu ageung ge pastilah sedep benten kan sareng tuangan-tuangan nu viral ayeuna mung sementara ieu rame telami ilang tapi kan baso mah emang ti dulu dugi ka ayeuna rame wae aya wae kitu na resep teh gitu. Penghasilan per bulanna tina jualan baso sabaraha? Pami pendapatan banyak tetiasa di ieunya tetiasa diprediksi sareng kan ai icalan kieu mah tara netep gitu moal per bulan seberapa tapi alhamdulillah dugi gitu ka 5 sampai 7 mah. Nati tabu sabaraha icalan baso ieu teh sareng tutupna tabu sabaraha? Kami buka mah jam 8 tapi ai beberes mah biasa mungkin ti subuh kan kedah nyetak segala. Kami tutup mah nya sasaepna gitu pami saepna siang saya tapi pami teh saep mah di dieu mah dugi ka 7:30 gitu. Mungkin ai ieu mah di gang geuning teh janten kalau terlalu malam teh bisi kumaha gitu da di gang. Yang salian ti baso urat aya non baso di jenisna. Jenisna teh aya urat, cincang, telur. Sareng nu nembe aya deui jadi janten abdi ge nembe aya terobosan baru deui ya teh ngayakeun bakso aci pasti tos terang lah. Terus seberapa lama ya jualan ieu bakso? Kinten-kinten mah ayalah 4 tahun. Da ai kapungkur mah dina roda gini mu alhamdulillah aya ieu kieu alhamdulillah aya terus tiasa janten warung. Pami kanggo meser bahan pikeun ngadamel basona di mana? Kan pami tina bahan bakso mah biasa di pasar terus langginan aya pami ini mah sok pesanan gitu terus aya biasalah di calling gitu pami caosnya sami di pasar.
Gitu.